Para mitra kaum dangu, wilujeng untuk pangdangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberapa. Mangjaya sapara kanca bari ngraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Para mitra ini mincak bagian ke-8, dina akhir bagian ke-7, Surajaya menangan teh ngaparingan tugas ka si Bohek. Namun si Bohek para mitra ngusulkeun sangkan dina anggoning milarian anu diseja teh kedah dikantosin waktosna cenah kitu para warginya. Kitu dianalisna para wargi ai Surajaya mah cenah naon teh beak bekal balik. Namun sabada ngayakeun para wargi sadaya pamikirna rutina si Bohek ngarasa abot. Tapi manehanana di waktos lamun teu hasil dina waktosna anggem nampi hukuman. Kitu para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun cariosna nu judulna nyaeta Panca Tunggal karangan Kieksa dina bagian ke-8. Para mitra kaum dangu, Surajaya ngahulang mikiran omongan si Bohek. Lila-lila kapikir benerna pok di Surajaya nyarita. Ayeuna ki atunya mun maneh teu hasil dina jero 3 bulan, maneh kudu buru-buru balik deui ka dieu. Kahiji keur laporan ka kuring, kaduana keur nyokot deui bakal. Dan wayahna mun ngidul teu hasil kudu init ngaler. Mun bulan teu hasil kudu init ngetan. Kumaha kitu sanggup atawa henteu? Sanggup nya unu banget kitu mah. Si Bohek bunga. Mun kitu carana maneh rek dibere bakal sacukupna keur 3 bulanan. Moga-moga hasil dina waktu 3 bulan. Mun teu hasil wayahna kudu init deui, kudu niangan nepi ka kapanggihna. Cek Surajaya ngajelaskeun ka hayang. Pangaji jangan mah rek. Syukur sakitu nya babadamian poe ieu. Jung gerak tatan-tatan pikeun ngajalankeun tugas, poe isu kudu ini. Mangden, termios cek. Si Bohek amitan tuluy ngaleos ini ngagedig muru ka pamonokanana. Bari mawa pikiran kurang teteg sabab nyang harupan tugas ka cida beratna. Kudu neangan resi kalajati nu can nyaho di mana ayana. Oge kudu ngalamar putrana nu can puguh karuhan. Barang jual ke tempat monokna dibagiakeun ku babaturanana. Kayaning Inta Uman jeung Sakri malah mah mangkayim ge aya. Sarerea kaget lantaran nempo si Bohek bangun bingung paroman alun. Naon Kang siga nu bingung Kang? Dicarekan kudu nungan Kang? Cek Sakri bari melong nu sejen coloho. Ari si Bohek geus diu. Tuluy ngarahuh bari nepak tarang red ka Sakri, ka Inta jeung Uman, red deui ka mangkayim anu ngahulang milu mikir. Ngayim. Tidur nya ka sakur nu aya di dieu nya. Isukan kuring rek ini tinggal kunjung aja. Wayahnya malahnya sing bisa aja lakunya. Sing bisa ngerti karena kewajiban bukannya mau ulah kudu diparenta kudu nungan ya. Ditunung nanti si Bohek. Sakri siga teh sadar. Biasanya nyebut akang ayeuna maneh si Bohek curing hak panon melotot ka Sakri. Sakri? Maka pikiran saya ngomong teh. Ulah janji heula we sia memang cewek teh bangsat make ditundung segala. Oh, hampura Kang, hampura lah. Maksudnya dipecat gitu. Sakri gugup musik. Ulah dia kudu luntak ka satu kebing jagat. Di kenyangan hiji resi nu jeung dengan kalajati euy. Nyung atuh di padetokan pare bulung. Eta resi jeung patembacanana can kanyahoan jeung mana ayana. Sadadan kanyahoan daya ulna. Tapi kudu dijangan nepi ka kapanggih euy. Da ieu tugas dewek berat euy. Isukan dewek kudu gini gitu. Kabeh ngahulang. Sabab sarua canyaho ka padepokan pare bulung. Itu dia resi nu ngaran Kalajati, mangkayim narik napas jero. Terus nanya ati-ati nakar. Naon maksud nungan teh jang narik ngayakeun hubungan da Kang jeung eta resi atawa kumaha? Gile nya ngayakeun hubungan jagat mah. Rek maluru putrana cenah nu kawan dari geulis jeung endah. Moal aya bisa nyieunna pokona mah. Da eta putri nu rek dilamar ku nungan teh kitu. Rek dijieun garwa cenah kitu maksudna teh. Lain jagang bari na oge. Nanti mana menang beja meunaan eta resi. Geus yakin gitu kagungan putra istri nu geulis si resi teh. Sakarang ngadenge mangkayim beuki heraneun teu ngarti kana kahayang dunungan. Oh bingung ulina. Can yakin kana ayana buku. Sok sieun ukur dina impian we buktina. Sabab menang beja teh lain di bapa jalma cenah cenah ngimpi gitu. Cenah ngimpi. Sareng bohong atuh ngimpi mah. Sakri ngagak-gak seri ngageuh-geuhkeun kana pamadegan dununganan. Kunaon ari maneh kri gagabah ngomong teh. Ulah kitu kadunungan mah bisi cepet pecat sia, mangkayim teu panuju. Eleng kitu mang tapi
Asa pamohalan we bisa kapangi sabab impianna biasana geriwan alias kembang nasare. Moal aya bukti ka cabe-cabe neangan lah da moal kapangi. Saliwat mah dewek boga pikiran kitu euy. Tapi dulungan siga nu ngadagasyak ngarasa yakin. Yen si Kalajati teh nu calik di padepokan Parebulung, aya kitu. Buktinya dulungan wani ngabidilkeun duit euy saloba-loba. Dikeun bekal nyangan putri. Malah dewek dibere bekal keur 3 bulanan euy. Mun di jero 3 bulan can hasil kudu nungan dibere deui bekal. Kudu ini teh nyangan ka debat saja nya ka kapangi we cenah kitu. Ceuk si Bohek dari anak. Ngabejakeun pamaksudan dununganana. Karika teh para mitra sadaya ngabejakeun pamaksudan dununganana ka babaturanana. Atuh ari ngadenge kitu mah sarere ge ngahulang caya nu nempas deui. Tah kulantaran kitu we. Dimiji isukan sarere kudu ngarti kana kewajibanna. Ulah kudu dijitang wae geus pada nyaho kana naon-naon anu kudu ditampak kitu. Ade sing ngaji jeung waspada izin dunungan penuh. Sabab anjeunna teh di Bandung ka putri teh. Saudara kaupan babakunya mah. Nu ngadengekeun ungut-ungutan. Memang geus padanya ho kana adat pangadatan Surajaya nu sok babari ambak mun keur inget Kapi Bojo. Geus kitu si Bohek nyarita deui. Imut beuna banyak cewek deui euy. Ade ulah ngajengkelkeun kadudungannya. Aya cewek keur bawahna nya euy ngarang isukan karijung. Geus ngomong kitu masuk ka kamarna milihan pakaian keur babaeun. Diwadahan kana koja teu poho mawa pakaran bedog buntet gagawan. Manihanana para mitra, paranti ngajaga diri. Kocapkeun isukna rebun-rebun kene si Bohek geus init ningalkeun imah dununganana. Rek ngajalankeun parentah ti Surajaya. Si Bohek geus teteg hatena manehna rek bumela ka dunungan satekah pola. Initna si Bohek dijajabkeun ku pangdoa ti sarerea sangkan hasil nu dimaksud. Tuna lampahna si Bohek para wargi sadaya. Ayeuna nyaturkeun heula lalakon sejen nyatana di hiji tempat jauh ti lembur Cipelang. Pernah nangulon ayana di tengah leuweung jauh ti lembur anggang ti desa. Di eta tempat aya wawangunan sarupaning imah. Tapi laleutik ukur mahikeun tiluan atawa duaan. Wangunan di dinya aya opat nu hiji leuwih gede bata nu sejen. Sarta boga buruan nu legana kira-kira 100 meter pasagi. Eta patempatan dicicingan ku genep jalma. Hiji awewe jeung 5 lalaki, beurang peuting tara arinca. Pagawean mulik ilmu panemu ngalatih pancadria. Pikeun namahan kakuatan lahir jeung batin. Ari sabab nu kawasa di eta tempat hiji resi nu kawentar gagah saktri mandraguna. Luhur ilmu jembar panalar, legok tapak genteng kale. Eta resi jenengan Resi Kalajati kagungan putra hiji. Geus sumedang rumaja putri jenengan anak Nyi Partiwi. Eta resi kagungan murid opat kahiji Ki Dugala, kadua Ki Jamparing, katilu Ki Banyu, kaopatna Ki Panyawa. Eta resi Yuswana parantos nalangkung ti 80 taun. Rambutna parantos bodas lir kapas kitu deui kumis jeung janggot barodas. Tapi cangker keneh sarta jag-jagna ningan nu ngarora. Kawan tu sepuh kasih puku ilmu aki-aki sakti cenah para wargi sadaya. Ari murid-muridna keur meujeuhna balak kesenteng buta tulang buta daging. Rata-rata umurna teh kakara likuran taun. Pangkolotna salawe taun. Tapi lamun nilik kana dedegan masih gasarua, segasa umur malah dedegan ge sarua. Dina hiji mangsa Resi Kalajati nyaur ka murid-muridna nu opat. Torojol muridna daratan ngadeuheus ka Resi Kalajati. Nu ngajemprak sila ipis paroman biar marahmai, sorot soca cahayaan matak ajrih nu nyeng hareupan. Barudak, ulah kaget sabab maraneh kabeh disaur teh. Disaur lain waktu, diangkir lain wanci teh diteang, lain mangsa. Ari sabab aki teh aya caritakeun nu kudu kanyahoan ku maraneh kabeh. Ngan samemehna aki teh rek nanya heula kumaha pangajaran-pangajaran ti aki teh. Nah geus kapibana. Kumane? Nya geus ngahiji jeung batin maraneh atawa acan. Kitu pilahir eta resi bari mencrong ka murid-muridna nu opat. Langkung ti payun abdi ngahaturkeun nuhun ka Kersa Resi. Buparantos tumaros dina perkawis pangajaran. Abdi bingah margi asa langkung diperatoskeun ku Kersa Resi. Pinu karaos ku abdi mah sadaya ilmu ti aki parantos nyerep kana ati sanubari. Parantos kapibana ku abdi sadaya kitu ta aki. Ceuk Ki Dugala ngawakilan sararea. Syukur.
syukur aki ge bunga harinya kitu mah sabab aya tapakna ngawara jeung bapa tahan teu matak gaplah jeung teu matak sape gawe tapi naha bener teh barudak aki kalajati netep ka murid-murid anu tilu nu tilu ngajawab bareng ngabenerkeun kana omongan kitu galan syukur munnya mah syukur ayeuna kieu aki teh peuting tadi ngimpi ka imah aya nu ragrag ti langit dina hitungan teh aya bentang anu ragrag ka tengah imah ngan anehna imah aki teh ruksa malah mah jadi cang kahibaran ku eta bentang ayeuna aki rek nanya nah alamat naon impian kitu teh cing terangkeun ku Kidu Gala kerung teu buru-buru ngajawab ditanya kitu lantaran kudu mikir heula nu lanti awan tu ditanya ku guru sasat diuji sanggeus teteg manahna pok ngajawab kalayan tangis apunten upami lepat aki abdi bade medar alamat impenan aki pek terangkeun sakanyaho maneh upami lepat mah eta impenan alamat kenging kabagjaan margi karagaragan bentang masae sami sareng kenging milih dina leresna ieu bakal aya patula patali sareng tuang putra jeung parenti ieu maksud maneh teh juga leres aki milik Nyi Partiwi tos caket upami anjeunna parantos kagungan caroge baris kagungan putra pameget gagal kakiatan diri baris seberiu kawaris ku kakiatan bumi abed bedas gagah ageng wawanen sareng kiat pokona mah nandingan gajah kitu numutkeun etangan abdi aki cek Kidu Gala teu asa-asa nyaritana siga nu geus yakin yen kitu nu baris kajadian ari aki kalajati imut paroman bear marahmai lajeng ngalahir deui syukur maneh boga hitungan kitu perkara bener jeung henteu nama aki gitu bisa nyangtukeun angin Allah nu maha uningan dayeunya aki hayang nyaho kana hitungan maneh panyawang punten nabi sejam medar alamat engin penki ceki panyawang bangun asa-asa rek nyarita sabab jajantung bet jadi ratu pek bejakeun sakanyaho manehna kumaha etangan Kang Dugala leres pisan ka bumi aki bari sumping anu ageng milik nu tiasa diukur ku pangajartos margi kalintang ageng ajena sarta baris nyana kabagjaan ka kulawargi aki utamina ka Nyi Partiwi nanging pami anjeunna parantos kagungan putra baris lahir putra pameget nu bakal kagungan kagagahan sapertos nu kapibana ku abdi bakal seukeut paningalna boh lahir boh batin bakal kagungan paningal 7 tikleun tina sasanes sakitu aki jadi kitu nya hari cek pamanggih maneh kumaha Jampari geus bisa nyelangkeun nyawa acan aki kalajati ngareret kaki Jampari nu diukna bari tungkul jung cengkat lalauna aki abdi ngaturkeun nuhun margi tos dipercanten kanggo ngiring medar eta impenan pami lepat mah kieu nu bakal nampi milik teh memang leres tuang putra nyatanya Nyi Partiwi nang upami anjeunna kagungan putra pameget bakal kagungan ilmu lumpat nu teu aya tandingna bakal tarik naningan Jampari nu leupas tina Gondewa sakitu etangan abdi teh hari hitung-hitungan maneh kumaha banyu etangan dulu abdi nu tilu teu leuwih tina etangan abdi mun aya benten sakedik bumi Nyi Partiwi kagungan putra pameget bakal ngagem ilmu banyu ti kudrat bakal kiat hirup di cai bakal kiat heuleum dina cai nu lamina sakahoyong anjeunna oge salirana tiasa tiis sanggem meruhkeun panas geni kitu pangemut abdi maki ayeuna mah kahardi ku aki teh yen impian aki teh alus dan disagigireun ti alus bari saya gorengna sabab geus jelas hitungan teh aya nu sarua jeung aya nu beda sarua palebah milik anak aki ari bredana palebah mun boga anak baris menang ilmu nu adarane ceuk Dugala eta budak bakal gagah sakti bedas jeung gede wawanen ceuk panyawang bakal awas panempona 7 kaliun dinu biasa ceuk Ki Jamparing budak bakal bisa lumpat alif naningan Jamparing leupas ari ceuk Ki Banyu bakal kuat hirup dicai cara lauk ta palebah dieu mata kaliwang sabab bakal 4 rupa kajadian mangkaning aki sorangan geus boga hitungan nu tangtu bakal beda jeung hitungan marane kitu tah kumaha etangan aki ceki
Abi mau penasaran hayong terang, cek Ki Dugala bari mencerong hatena, bari mencerong hatena Ratu Tutumula. Mun teu salah mah memang ka ima ieu bakal aya hiji jalma nu mikahayagan anak aki. Cohagna mah anak aki teh tereh boga salaki, tereh tepung jeung jodona. Mun anak aki boga anak bakal lahir anak lalaki sarta bakal ngabogaan ilmu nu ampuh, nyatana ilmu ngagayuh angin. Mereka budak bener-bener lahir ku aki rek dingaranan si Bayu, sabab dirina bakal ngesajiwa jeung angin tah kitu. Para mitra anu mulia murid-murid aki Kalajati ngahuleng, ari sabab hitungan guruna teu sarua jeung hitungan manehanana. Nu hartina mata kleutik harepan. Hari nu jadi sabab eta murid-murid kabeh mikahayang kan. Para mitra kaumda, murid-murid aki Kalajati hayang boga anak Nyi Partiwi sarta hayang gagah cara manehana. Naon ngaharulang teu percaya kana hitung-hitungan aki. Percandan pisan. Abdi mangauleng teh ngimutan anu bari sumping na jajaka ti mana nu baras kajodokeun ka Nyi Partiwi. Abdi mah sakedik cacan gaduh sangkian margi tuang putra cara tepang sareng jajaka sanes kajabi. Ki Dugala teu kebat nyaritana. Jajantung beuki ratu hate pating seredet era sorangan sabab rumasa boga pikir kadua leutik ka Nyi Partiwi. Aja mah marane obatan kitu meureulnya. Ngopatan na bareureum beungeut najan ukur sasiah ge. Geus kanyahoan ku aki Kalajati kawan tu hiji resi nu surti. Sarta seukeut paraosanana bisa maca kana eusi hate murid-muridna. Ki Dugala, Ki Panyawang, Ki Jamparing jeung Ki Banyu. Ngeunaan sahana nu baris datang ka aki, ku aki can kanyahoan. Sarta can aya kelemengna tina batin aki, keun bae urusan eta mah teu kudu dipikiran. Urang pasrahkeun bae ka Nu Maha Kawasa. Ngan aya hiji hal nu dianggap penting ku aki. Yen hidup opatan kudu waspada. Bisi aya bancang pake wuh mau ngamuk gajah mecah di ieu tempat. Aki ngarasa hariwang bisi aya jalma nu boga karep hayang nguji ka urang bari ngaheroan Nyi Partiwi. Tah kulantaran kitu perlu ngangkir hidup opatan teh bepelingan sangkan sarerea ulah kajongjonan teuing. Memang nu geus maka dieu teh tara aya naon-naon. Tara aya nu kumaha ngaganggu sabab urang sorangan tara ngaganggu ka batur. Tapi ngoning hirup di alam dunya sok aya bae bare bedanana. Sok aya bae kariweuh anu teu disangka-sangka. Sabab hirup lir ibarat anu keur lumpat. Dina hiji mangsa bakal manggih ti tajong, nu akhirna mata kelabu. Tapi anu teu lumpat teh moal luput tina cilaka. Upamana bae katubruk kuda kudu lumpat teh nu akhirna sarua mata cilaka. Jadi nu bageur jeung nu dahat teh sarua bae dunya mah teu boleh aya bobot. Nah, urang ge kitu sanajan cara milampah jahat oge ka. Dan tantu anjing tentrem sanana. Waduh, aya nu rek ngajajah, waduh, aya nu hayang nilakakeun jeung sajabana jeung sajabana. Jadi tujuan pokok tina ieu riweuman, aki amanat ka hidup opatan kade sing waspada. Aki Kalajati ngagelendut nepelingan ka murid-muridna. Sangkan sararea ati-ati jeung waspada. Ki Dugala sabatur-batur ngabandungan darianaker. Sabab salilana satya satuhu kanu jadi guru. Tara aya nu wani baha. Ayeuna ge kitu sararea janji dina ati masing-masing yen rek nurut kana amanat guru. Tah ngan sakitu yung ayeuna mah geura ka tempat masing-masing. Engke mun aya naon-naon ku aki diangkir deui. Kumaha Ki permios? Ki Dugala amitan kitu de murid-murid sejen opatan pating laleos ningalkeun aki Kalajati. Nu masih keneh ngajem perak sila ipis bari imut ngagelenyu ngeuceup ka muridna nu kaluar ti dunya. Ki Dugala jeung baturna ningalkeun guruna bari mawa hate nu tahiwur teuteung.
Sabab sieun kapihelaan niat sieun karebut cengceman. Ngopatan ngerasa hariwang bisi bener-bener aya jajaka di luar nu mikahayang ka Nyi Partiwi. Tapi can aya nu wani geru, anggur arasup ka tempat masing-masing. Saricing bari mikir neangan akal keur ngabudalkeun kahayangan. Ka Nyi Partiwi sedengkeun anu dipikiranana harita teh keur jongjon popolah di pawon nyadiakeun kadaharan keur bapana. Nyai kali usakeudeung. Aki kala jati ngageroan, sora alon tapi jentre kadengen. Nyi Partiwi buru-buru nyamperkeun gek diuk dina samak, hatena ngarasa heran bumeh disaur lain waktuna. Bade aya pikir saeunaon reuwah menira reuwas. Teu kudu leuwas dan jadi bapa teh moal ngareuwas ka anakna. Ieu mah digeroan sotere kaya picaritaeun nu teu bisa diingkekeun. Kahartos pami kitu menanging aya naon atuh Bapa. Da tetep abdi meuni acara reuwas margi tadi teh ka kuping. Yen Bapa parantos sawala sareng Kang Dugala sabatur-batur. Na aya naon Bapa? Kieu Nyai sakumaha nu geus kanyahoan ku hideung. Yen Bapa teh geus sakieu kakolotanana, Bapa geus boga pamajikan teh 2 kali. Kahiji Rohimah nu boga anak 4 tapi anak jeung indungna maot akibat katelenggesan si bangsa teh. Kadua Bapa teh boga deui pamajikan ka Aisyah nyatana indung hideung. Nu sarua geus tidar dunya alatan panyakit nu teu bisa diubaran. Jadi hiji-hijina anak Bapa nu hirup sarta jadi kemang harapan Bapa iwati hideung. Mun Bapa geus nepi kana titis tulis sebagai jawab sigana nu baris nuluykeun tapak lacak Bapa teh teu aya deui iwati hideung. Ayeuna kaayaan Bapa geus sakieu kakolotanana, geus cuwit ka hareup, geus tunggang gunung mun panon poe teh. Hari manusia teh ya gelis. Apantara aya nu megar manusia teh dina hiji mangsa mah pasti ngalaman maot. Da kitu kersaning Allah. Tah kulantaran kitu samemeh Bapa dipunut kuno agung diala kuno maha kawasa. Bapa teh hayang mepelingan heula ka hidup mengpeung aya keneh kasempetan. Cek aki kala jati dari pisan. Bakat ku hayang antem para mitra sadaya. Tubuh katarimana ku Nyi Partiwi menemata keung lantaran bapana nyaritakeun urusan umur. Barang ngadenge caritaan bapana kitu, Partiwi tuluy nyarita. Ngaras Bapa kitu pisan kaayaan Bapa tetapi naon atuh maksudna? Nah penting pisan eta teh kitu. Penting, duit penting Nyai. Ari sabab Bapa teh teu hayang boga turunan nu lemah. Bapa mah teu hayang ninggalkeun anak dina kaayaan sangsara. Boh sangsara lahir, boh sangsara batin. Hiji Bapa ngaharepkeun sangka nu jadi anak pinangi jeung kasenangan. Sangka jongjon dina ngajalankeun ibadah ka Allah. Mun hidup sangsara lahir tinangtu dina ngajalankeun ibadah teh loba barebedanana. Sok moal ngasampurna. Tah kulantaran kitu Bapa perlu mepelingan ka hidup. Sabab ayeuna mah geus tepi kana waktuna. Abdi sejanampi kana sagaru pipi wejang Bapa. Syukur anak ing syukur memang kitu harapan Bapa oge. Ieu geura anak ing hidup teh ayeuna geus bisa disebut dewasa atawa geus sawawa. Geus mojeuna mikiran pika hareupeun. Geus mojeuna neangan keur pibatureun hirup. Sabab geus kitu kersaning Allah. Geus kitu kodrating alam yen awewe kudu boga salaki. Lalaki kudu boga pamajikan keur ngalengkepan kabagjaan hirup. Oge keur ngeman tugas ti Allah dina nyebarkeun turunan. Tah dina hal ieu aki amanat ka hidup umat sing bisa-bisa milih. Sing bisa nimang-nimangna. Mun aya nu kapilih ulah rusuh narima. Kudu asak nimang-nimang heula. Atuh mun teu kapilih kudu ati-ati dina nolakna bisi matak ngajaheutkeun kana hatena.
Dina urusan jodoh bapak muarek bipilun sagemblengna rek masrakeun ka hidup. Sabab nu rek lakira binau ge bapak masa kadara sambung mua bari ngapi. Mun kahartos lajeng kumaha? Nyi Partiwi rada deg-degan sok inget kana kajadian nu geus-geus. Dina mangsa ngobrol jeung murid-murid bapana. Ai terusnya mah kieu geulis. Hari nu jadi bapak taya deui nu jadi panjileukan iwa ti hayang nempo anak pinanggi mukti. Tepang bagja di dunia jeung di akhirat. Kulantaran kitu bapak miharep mun hidup rek milih pisalakieu. Kudu nu alus akhlak, nu jujur, nu tanggung jawab, nu nyaah kana dirina jeung nyaah ka hidup. Nu takwa ka Allah, nu nyaah ka sasama, nu ngarti kana hak jeung kewajiban. Tapi bapak ge sadar yen milih lalaki kitu teh hese, sarta teu niti 1000 hiji. Komo deui da milih jalma mah teu kawas milih buah, teu cukup ku diilikan kulitna, teu cukup ku diasaan rasana. Loba deui perkara-perkara penting nu kudu dilenyepan kalayan api. Pikeun angtukeun hal ieu nu penting mah ulah getah sarupateun. Ulah rusuh teu puguh, ulah waka nyebutnya pedah karasa belana, ulah waka nyebut asih pedah katempona kasep, ulah waka pasrah pedah manehna beunghar. Eta kabeh merlukeun pamikiran nu taliti kalayan ati-ati. Perlu dibuktikan heula nyanteuna. Mun geus aya nu kapilih oma, sing bisa ngajaga diri, sing bisa ngadalikeun hawa nafsu. Ulah boga sifat rayungan bisi matak ngilakakeun. Mun bener-bener geus aya nu cop jeung hate, geura cangreud masing pageuh. Geura cekel masing cinek, talikeun janji pasili kalayan dibarengan ku kasadaran. Terus sing bisa nyekel janji ulah lancalinci luncat mulang. Ulah udara tina tali gadang. Mun geus kitu kudu tuhu, mun geus kieu kudu pabu, mun geus janji kudu tijin. Dah kitu amanat bapak den kudu diingetkeun. Aki kala jati netep ka Nyi Partiwi, ngunggut-unggutan tanani ngarti. Katampi katedapisan ti wejang bapak bade diestokeun. Syukur memang kitu kahayang bapak oge. Ayeuna bapak rek nanya nageus boga kikineuan atawa acan. Nageus aya nu datang ka hidup atawa acan. Ciwak cabalaka ka bapak. Teu acan bapak margi jajak ka ti mana nepi ka hoyong ka abdi. Kan abdi mah tara lunta ti pakampungan tara tepang sareng jalma loba. Teu kitu geulis. Teu kitu. Sabab di dia oge pan aya jajak ka mana tara aya nu waksa ka hidup. Atawa memang hidupna nu can aya kahaya. Aki kala jati bangun teh sabar hayang geura mangku incu. Teu pata yen wampun waksa ka abdi atuh abdi sorangan teu acan ngemut kana perkawis eta. Betah keneh naik ilmu can wareg ngemak kabisa. Cindak nama can aya maksan gaduh salaki. Tapi tinya obrolan jeung barudak nu opat. Ku bapak teh geus kanyuji yen kabeh ge aya pikir kadua leutik ka hidup. Naon margi apa? Kieu nyai. Kidu bala ku bapak teh dititah mikiran alamat mimpi. Ari jawabna bet ngabudalkeun nyata hatena. Nu jelas hayang boga anak lalaki nu kagagahanana nurun ka bapak. Hidup ge meureuh nyaho yen kudu digudegala boga ilmu kadugalan, kagagahan, kabedasan, sanggup manggul batu gede sagede leuwih. Sanggup nalipak gajah nepi ka tibali. Tah kitu kahayang kidugala teh. Naon hubunganana sareng diri abdi? Manehna nyebutkeun yen ka imah urang bakal aya nu datang hiji jajaka nu rek ngalamar hidup. Jadi jelas nu mikahayang teh taya deui di anti manehna sorangan kitu tah. Di Partiwi ngahuleng para mitra. Manehna nyoba mikiran omongan jadi bapak nah kaharti atawa henteu. Sanggeus dipikiran rada lila teh lapisan omongan bapana teh aya benerna. Sabab ka manehna ge kungsi aya nu ngaharewos ngedalkeun usinin ati. Tapi teu dilayanan da memang can aya niat boga salaki.
Kumaha Nyai kaharti atawa henteu? Kahartos Bapa nanging kumaha ari nu tiluan deui. Sarua dina eusi mah kitu. Masing-masing hayang boga turunan, hayang boga anak lalaki nu gagah jeung sakti, sarua jeung manehna. Tapi abdi mah teu acan gaduh maksad laki rabi. Dina hiji mangsa pasti bakal aya kahayang. Sabab teu hade hiji awewe mun teu boga salaki kalayan dihaja. Leres kapayun matangtos abdi ge ngemutan hal eta. Tapi ayeuna mah moal waka margi can wareg milari ilmu. Asa seueur keneh kakirang. Mugi janten uninga we sareng ulah janten bendur. Aki kala jati ungeuk-ungeukan bari imut. Manahna bungah ngadangu ucapan putrana. Sabab beuki yakin bae ieu Nyi Partiwi leuwih suhu diajarna, teu bosen-bosen neangan ilmu nu mangfaat. Geus Nyai, sakitu we heurakeun ayeuna mah. Ngan sakabe amanat Bapa kudu diingetkeun. Sarta kudu dijalankeun. Soal boga salaki mah Bapa ge moal rek maksa. Ngan mun engke aya nu datang, omat. Sing apik ngiri, sing asak ngimang-ngimang ulah getas harupateun. Ku Bapa geus kapikir yen dina hiji mangsa Bapa bakal aya kaliweuh di tempat urang. Nu matak Bapa teh merlukeun mepelingan kahidap. Mangapa sadayana bade diestukeun pisan. Satuluina para wargi Nyi Partiwi ngaleos di kapawon. Muruikeun hancana popolah di pawon bari mikiran omongan nu jadi Bapa. Ku Nyi Partiwi kasawang deui basa ngobrol jeung Ki Dugala. Sababara poe katukang sidik pisan Ki Dugala mikahayang ka manehna. Ngan ngomongna can jentre masih keneh dihalangan ku Sinang Siloka atawa ku Sisidiran. Tapi Nyi Partiwi ge lain budak leutik geus bisa neguh kana maksud Ki Dugala. Sejen waktu deui Nyi Partiwi kungsi ngobrol paduduaan jeung Ki Pamayang. Mimitina ngobrol biasa lila-lila bet nyosok nyero. Wani pisan nembrakeun maksud hate tapi ge sarua. Can menang jawaban pasti ti Nyi Partiwi. Kitu deui Ki Jamparing jeung Ki Banyu sarua geus nyoba-nyoba ngadeuketan hate Nyi Partiwi. Nemungkeun maksud anu tantu yen manehna boga pikir kadua leutik ka anak guru. Matak bingung ya. Saha nu kudu dipilih sabab nu nilik kana rupa. Upatana ge ampir sababad kitu deui kana elmuna da puguh sarua murid Bapa. Kang tue sarua saktina. Oge mun aing nilik kana eusi hatena yakin sarua tinggi manganana. Sarua mikahayangna ka diri aing teh bener-bener didasaran ku niat nu suci. Tapi saha nu kudu dipilih? Kitu gerentes Nyi Partiwi harita. Geus meneki dina hate perang sabil kudu bisa milih salah sahiji. Bari para mitra sadaya susah jeung bari jeung ulah nimulkeun huru-hara di akhirna. Ku Nyi Partiwi geus kasawang para wargi sadaya mun manehna milih salah sahiji. Geus tantu nu tilu bakal panasaran nu akhirna aya kajadian nu teu dipiharo. Ari ayeuna bet aya basa kitu ti bapana. Beuki bingung Nyi Partiwi susah mutuskeunana. Kocapkeun para mitra Ki Dugala jeung baturna nu tiluan. Harita sarua keur malikiratan perkara jodoh. Sabab maranehna geus rumasa mikahayang ka Nyi Partiwi. Katurug-turug aya kajadian kitu atuh jadi ratug teu puguh. Loba kamelang jeung kahariwang melang bisi buah hate kapihelaan ku batur. Kahariwang bisi kikinuan na milih anu lian. Akhirna Ki Dugala teh kaluar ti tempatna nyamperkeun ka saung. Ki Panyawang barang gok judinya geus ngariung tiluan kumpul obatan. Sagening akang ka dieu ya buru-buru lah urang badami. Ki Panyawang atoheun sabab rek badami obatan. Dek Ki Dugala diuk manehna heran nempo baturna geus kumpul. Aya naon ieu teh sanyana kawas sukur mikiran anu penting. Rek badami naon ieu teh? Ieu Kang, tadi teh apaan disaur ku guru lain? Oh nya terus kumaha? Kuring mah ngarasa hariwang we, bisi nyaan bakal aya jajaka ti luar ka ieu tempat. Rek nyieun kariweuh di tempat urang. Sikna ti mana kira-kirana jeung saha? Jeung sarta ira waktuna? Ki Pamayang mimiti ngajak badami. Panon mencrong ka Ki Dugala. Ai teu kakeuh urusan eta mah teu kudu jadi pikiran sabab lain tanggung jawab urang. Nu kudu dipikiran kumaha carana sangkan si jajaka teh teu hasil nepungan Nyi Partiwi. Narek dipaehan atawa rek dihalangan sina balik deui kitu.
Kidugala leuwih hariwang sabab manehna nu pangheulana naksir nyipar diri. Nya mun ku urang dipayahan kangtu guru bakal benu. Sabab tindakan urang teu akur jeung tujuan guru nu palain nanyeurkeun kadidiwan jeung keadilan. Oge hayang nancebkeun rasa kasatriaan ka urang sarerea. Jadi perkara kitu teh jelas bakal dibenuan ku guru. Balukarna moal pihadeun sarta teu mustahil mun urang bakal dihukum. Ki Panyawang teh panuju didikan jeung warahan ti aki kalajati geus nanceb yen manehna kudu jujur jeung satria. Namun kitu mah halangan, itu sangkan teu asup ka ieu tempat. Ya kitu ge teu bisa dibenerkeun sabab guru moal satuju petak kitu sarua jeung teh satria. Ria selicik atau bodas buntut. Cek Ki Panyawang tetep teu patuju para mitra sadaya. Hari kitulah, kitu ulama geus ulah pada ami atuna naon capek-capek mikir barina oge. Dewek mah datang ka dieu rek nyarita ka maraneh tiluan yen saenyana nyipar TV teh geus papacangan jeung dewek. Sarta ku dewek geus ditanyaan jadi nu bakal datang ka guru teh lain jajaka tiluan tapi dewek pribadi. Da kulantaran kitu maneh tiluan teu meunang kumaha ngaganggu kudu ngajujurkeun kana boga kahayang. Gebeg teh para mitra nu tiluan ngarenjag reuwas. Sabab omongan Kidugala kasar oge juga teu malire kana amanat ti guru. Yen kudu silih hargaan, silih asah, silih asih jeung silih asuh. Kudu silih eledan jeung silih hargaan, tapi buktina Kidugala nemongkeun sikap sarakah. Kaganggu kunulian. Waktasna saya para mitra